Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Ke. Rasaan mah aing teh teu salah ieu ya. Nah, imah budak aing jadi balalaki ya jeung eueuh pangeusina. Itu geura anu sok dipake tempat latihan ogenan jadi barubut. Kitu cenah cek Abah Anang. Sabot keur alak ilik kitu kadengieun ti belah peuntas aya nu gegeroan. Barang disidik-sidik teh nyaeta marna tua kampung. Sabab dibejaan ku si Mamang anu tadi rek kahuma. Majarkeun teh aya hiji jalma anu make dangdanan sarua bodas. Marna Surti. Pasti eta teh Abah Anang, bapana Wikanta. Pok ngageroan ka Abah Anang. Abah. Marna setengah lumpat ngadiketan ka Abah Anang. Barang serau gabrug. Marna tengah gabrug ka Abah Anang anu geus dianggap bapana pituin. Sanajan teu apa lemburna ogenan jeung pademukanana. Tapi pamor Bah Anang ku Marna geus apal. Saha ari Abah Anang bari ngagabrug tepok Marna nyarita semudareuda. Assalamualaikum Abah. Hapunten pisan Abah. Kumaha Abah damang? Kuring teh lain teu hayang ngabejaan ka Abah teh. Tapi dalah di kumaha kuring teh teu apal lemur pamatuhan Abah. Nempok kalakuan Marna kitu sajongjongan mah Abah Anang tengah ulang. Teu bisa ngomong naon maksudna Marna nyarita kitu. Pok Abah Anang teh nanya ka Marna. Waalaikumsalam. Ke Jang Marna. Gas ulah kikiran ya. Ulah kikiran ka Abah mah. Cik Abah Anang bari ngaleupaskeun tangkeupan Marna. Terus ngalengkah sukuna ngadiketan ka imah anakna. Nampo Marna carinakda kitu. Teu lila Marna teh nyarita kadorong ku hati anu sedih dibarengan ku bunga ku kadatangan Abah Anang ka lembur Campaka. Cek pamikir Marna, manehna bisa ngabejakeun kana kajadian anu sabenerna anu ngabalukarkeun ulah warga Wikanta papisah. Ari wanci harita teh isuk-isuk. Panon poe teu pati bengras, kahalangan ku mega hideng anu mayungan, sabudeureun lembur Campaka. Manuk cangkulileung milu nineung, kapinis milu ngalengis, tikukur milu ngeru, piit-piit milu ceuri, jog-jog ronyok milu nyaksian, kana datangna Abah Anang. Geus kitu pok Marna teh nyaritakeun kejadian anu sabenerna ka Abah Anang. Bari gek diuk di sisi imah Wikanta anu geus pinuh ku areuy jeung daun sariara. Kieu Abah, kajadian anu ngabalukarkeun teh. Cek Marna teu kebat nyaritan. Dina dada Marna anu nyelek karasa berat pisan. Bareng jeung eureuna Marna nyarita, pok Bah Anang teh nyarita ka Marna. Pok atuh ya. Ulah aya nu tinggalin, caritakeun naha aya naon ieu teh. Anu geus ngabalukarkeun Jang Wikanta bisa areueuh ti imah. Boa-boa. Cek Bah Anang ngaran-ngaran ka anak inggis ku bisi rempan ku sugan. Tika rasa Abah Anang ogenan dina dadana anu nyelek. Sok sanajan Bah Anang hiji jawara ari rasa sedih mah da manusa kabeh ge pada-pada ngarasakeun. Kieu ieu Abah. Sababaraha poe Abah tas di dieu. Tidinya mimiti aya kejadian-kejadian anu aneh. Anu kaalaman di lemur ieu bah. Nya carita salengkep nama. Kieu ieu. Cek Marna salaku tua kampung. Barabat nyaritakeun lalakona ti mimiti tepikeun ka akhir. Ditetek teh nu kaliwat. Nya sanggeus kitu teu lila pok Marna teh mungkas caritana. Tah, kitu Abah. Anu geus kajadian teh. Ari Abah Anang ngadenge kitu manehna ngahulang bari jeung gogodeg oge ku mecrek. Pok Abah Anang tengah gerentes dina hatena.
Geus pasti ieu mah ye. Aing yakin moal saha deui anu ngabalukarkeun anak aing peraya. Ari lain ku murid-muridna si Gaper mah. Diludeskeun ku aing mah bener-bener si Gaper. Teu bisa dihampura ku aing ayeuna mah ye. Mimiti sia maling anak aing anu awewe. Tapikeun kawangkit kiwari eueuh lalatanana. Ayeuna sia geus ngabalukarkeun anak aing anu lalaki peraya. Dagoan sia Gaper, aing moal cicingeun. Teu ku aing sia modarna, pasti ku incu aing. Najan nyumput kaliang cecopet ogenan moal burung kapangi sia Gaper. Bener-bener sia geus moal aya hampura kaya kieu mah ku aing. Tapikeun ka aing dirurup ku taneuh beureum, aing teh suka teu ridho. Sia anu ngamimitian, aing anu kudu nungtungan nyawa sia. Kitu cenah cik Abah Anang. Nya sanggeus kitu mah Abah Anang teu narik napas panjang. Ari tua kampung melong we harita teh. Ka Abah Anang anu keur ngahuleng. Tua kampung surti. Kana perasaanana Abah Anang salaku kolotna Wikanta. Geus kitu Abah Anang tepok nyarita. Kutan teh kitu lalakonanya. Nya sing Abah oge nanda manusia. Ari sedih jeung nalangsa mah pasti aya. Tapi ku cara jeung katang tuanana jeung jalan maotna anu pake sedih teh. Kitu tah. Abong hiji sepuh anu pinuh ku pangaweruh. Isi diri ku atikan anu serba bisa. Abah Anang bisa nahan jeung narima kana takdir ti Gusti Nu Maha Suci. Sanggeus ngarasa cukup mah Abah Anang terus ngajak ka tua kampung ka makam Wikanta. Nya sanggeus beres di makamah, Abah Anang pamitan kamarna. Nyebut narek mulang deui ka jebulan. Nya maksudna mah hayang buru-buru ngabejakeun ka pamajikanana cenah. Tur padahal Nini Ratmi ogenan sarua miang ti jebulan. Ngan ari Nini Ratmi mah rek maluruh asih anak awewena anu geus leungit. Nya sanggeus pamitan ka tua kampung mah, terus Abah Anang teh ninggalkeun lembur Campaka. Pas dina hiji mumunggang, Abah Anang lempang nangarandeg, terus ngahuleng bangun aya anu dipikiran. Kurang ajar ta si Gaper, telenges teh taya ras-rasan. Kayak kieu mah aing teh kudu bener-bener males pati. Samemeh aing bebeja ka sini ni. Aing penasaran hayang nepungan heula ka tempat si Gaper ieu. Nah aya kena di tempatna atawa eueuh. Kitu cenah harita teh cik Abah Anang ngagerendeng sorangan. Nya teu mikir dua kali Abah Anang teh langsung harita teh ka hiji tempat anu sok biasa dijadikeun panyumputan anakku Gaper lamun kabur ti paguron. Jeleng-jeleng jurali clek-clek. Abah Anang teh luncatan dina batu anu aya gigireun walungan. Barang serok ka hiji tempat aya hiji gawir anu nungkawing katutup ku cai anu rada nyuruh. Lamun jalma biasa mah moal apal yen di dinya teh aya guha anu katutupan ku cai nyuruh. Pok Abah Anang teh nyarita bari jeung neuteup ka tengah-tengah gawir dibarengan ku seahna sorat cai curug manta ketir kadengena. Tapi pikeun Abah Anang mah teu ngajadikeun panghalang pikeun neangan Gaper anu pernah jadi adik sapaguron. Di podaran sia ku aing mah Gaper. Nah teuing ngawarutah teh bebeakan. Bari jaul ngajaulkeun awakna bangun anu hampang. Curali-curali celek. Suku Abah Anang teh napak kana batu curi anu aya gigireun lawang guha. Kolepat les. Awak Abah Anang teh geus asup ka jero guha anu sok baheula dipake nyumput Gaper. Terus Abah Anang teh gegeroan, sorana aweuhan, abong di jero guha. Gaper, keluar sia. Ulah ka jedog wae. Ya aing lawan sia, ulah ngan wanina ka anak aing. Sok, keluar sia Gaper. Kitu pok-pokan anak Abah Anang. Sababaraha kali gegeroan ka Gaper. Tapi harita teh tayang nembalan. Keur kitu, kedebut jiga anu ngaragragkeun awakna. Barang disidik-sidik ku Abah Anang, aya dua panon anu hurung mencorong siga batre. Terila, serog, ngadiketan ka Abah Anang. Gaur eta makhluk teh gagauran, bangun ambek pisan ka Abah Anang.
Jika nama kaganggu ku sorana Abah Anang anu susumbar bari jeung gegeroan. Tapi pikeun Abah Anang mah teu sieun, sumawona mundur satunjang beas. Sanajan nempo si hung maung anu ranggeteng, huntun anu sarikeut jeung mata anu pinuh ku amarah. Harita eta maung teh ngadeukeutkeun ka Abah Anang, sagep-gepeun rek ngarekeb. Gaur. Eta maung teh gagauran deui. Siga anu ngajak ijen ka Abah Anang. Ari Abah Anang taki-taki terus masang kuda-kuda. Pok Abah Anang teh nyarita ka eta makhluk. Jiga jeung manusia we nyaritana teh. Dimimitian ku seuri heula. Kamana dudungan sia? Sok kita keluar, ulangan sia wungkul anu kaluarna. Karunya bisi sia jadi korban ku aing. Soalna aing mah teu butuh ku sia, butuh sote ku si Gaper. Dudungan sia. Kitu cenah cek Abah Anang. Eta maung beuki curingha, ngadenge ngaran Gaper disebut-sebut teh. Sakaligus nyerang kedua leungeun, dibarengan kuku-kuku anu kalaluar pating gurila. Jeleng, hiuk. Kuku maung tengah hembat anu dialat teh dadana Abah Anang. Kolepat plos. Serangan eta maung teh ngeplos, teu keuna kana sasaran. Suku Bah Anang harita ngajejek hulu maung. Anu balukarna eta maung teh mundur kakeunaan ku jejekan Abah Anang. Gaur eta maung teh jiga ngararasakeun ka nyeri akibat keuna ku jejekan Abah Anang. Katempo harita teh maung balangah kitu. Abah Anang nyusul tepus ku tajongan anu dialak teh gadona eta maung. Bari jeung ngajuralitkeun awakna. Terus Bah Anang hembatkeun sukuna nenggal pisan kana gado eta maung. Hiuk cebrot. Gaur. Eta maung gagauran. Bari jeung ngoleang ka tukang. Kebut eta maung teh. Ragrag kana lemah. Gaur korejat kurinjal. Tuluy malikeun awakna. Kolepat gajeleng les. Tika ciri di wujudna kahalangan ku poekna di eta guha. Sanggeus mau ngaleungit, terus Abah Anang teh gegeroan deui. Gaper, ulah ngajedog wae, keluar sia. Sok keluar. Kitu cenah cek Abah Anang. Bari jeleng Abah Anang teh asup jujureratan ka jero guha. Di tempoan unggalawang guha anu aya di Cipaguyangan. Tapi lebang eueuh sasaha di jero eta guha teh. Pok Bah Anang teh ngagerentes dina hatena. Kurang ajar. Nah mantog ka mendi sia teh kunyuk. Moal teu kapangih ku aing mah. Jeung deui ka mana mantogna eta maung tadi anu ngahalang-halang kana jalan aing. Kitu cenah cek Abah Anang. Bari jeung alak ilik nitenan ka sabudeureun eta guha. Ngarasa Gaper eueuh di tempat eta, Abah Anang langsung ngagajeleng deui kalureun eta guha. Sajorelat geus aya deui dina luhur walungan. Tempat anu tadi dipake cicing, basa anyog ka eta patempatan. Sajongjongan mah Abah Anang tengah hulang bingung. Kudu ka mana neanganan. Gek diuk dina batu sisi walungan. Handapeun guha anu urut tadi diasupan kumanehanan. Bari jeung diuk teh galecok dina hatena Abah Anang. Disusul ka kidul lapur, ka kulon lowong, keun ku aing mah ditungguan sia. Sugan jeung sugan we, bari jeung maluruh incu aing. Geus kuduna aing teh lunta deui kaya kieu maya. Kitu gerentesna hate Abah Anang. Ngarasa Abah Anang kapanasan, jung nangtung ninggalkeun eta patempatan. Lalampahan Abah Anang ti poe ka poe keukeuh can manggih laratanana ngeunaan incuna nyaeta Darman jeung Oci oge si Gaper. Nya dina hiji peuting Abah Anang teh serog kategalan di dinya aya hiji saung anu geus lila ti kapake. Sup Abah Anang teh asup ka jero saung.
Lumayan lah jeung reureuh mah yeuh. Tama kahujanan teuing bisa sare. Kabeneran aya cai tah jeung ngalaksanakeun beberesih mah. Can magrib di aing teh. Kitu cenah cek abah ana. Wanci maju ka peuting karasana sepi jempling. Bari jeung kaayaan alam keur poek bulan. Langit kabeneran pisan katutupan ku mega hideng. Jangkrik-jangkrik di sarada. Cih-cireang disambung ku si mencari cangkas milungear. Maklum kaayaan di tengah-tengah leuweung. Najan alamna poek tapi sato-sato mah di sarada. Sakapeung kadenge anjing babau mepeuskeun hawana peuting. Manuk kerak nyiar patembalan jeung baturna. Ari abah anang sanggeus beres ngalaksanakeun kawajibanana, gek diuk di hareupeun saung, candukul bari pamikiranana, manteng kanu angga. Ayeuna urang caturkeun di hiji lembur. Harita teh dina mangsa pasos sore. Hibarna layung koneng ti belah kulon. Mayungan pasir-pasir anu rilingan pasawahan. Anu aya disalebakeun hiji leuweung. Reangna manuk jog-jog anu rek marono. Adag-adag anu reang patembalan dina dahan-dahan kai. Monyet recet, silih udag jeung baturna. Ting arajlengna lutung-lutung, mapai-mapai kana dahan kai. Sakedeung deui beurang bakal kaganti ku peuting. Hawa gunung mimiti nyulusup karasana tiis. Di hiji tempat anu jauh ka ditu ka dieu, harita teh aya saung di tengah-tengah pasawahan anu keur hejo lemo. Di hareupeun eta saung aya dua awewe jeung hiji lalaki. Ari lalaki ngaranna Demang Ahdi. Ari awewe anu hiji ngaranna Mah Eyet, nyaeta pamajikan Demang Ahdi. Awewe anu hiji deui ngaranna Oci. Hiji mojang anu kapanggih ku Demang Ahdi. Terus Oci teh diurus, diubaran tepikeun ka sehatna sacara bihara-bihari. Diroro ku Demang Ahdi. Anging keresaning mantenna Oci ditulungan ku jalma anu linuhung elmuna. Katambah-tambah dina bidang senina Demang Ahdi kaasup senior. Bidang ilmu bela diri Demang Ahdi lumayan bisa. Sanajan teu pernah ngajawara oge. Ari dina bidang debus jeung bidang atraksi mah Demang Ahdi teh jagona. Dina waktu zaman keur ngora mah manehanana katelah hiji jago ti lembur Cikoranji. Ari pamajikanana Demang Ahdi anu jadi juru kawih jeung deui salah sahiji sinden anu kakoncara di lembur eta. Katambah deui juru ibing dina seni ronggeng gunung lamun zaman ayeuna mah. Pok Demang Ahdi teh nyarita. Si Nyai teh geus sehat ayeuna mah. Cik tanya atuh kumaha, sugan jeung sugan we atuh si Nyai teh rasapeun. Da ari ngaran kana seni mah kudu resep heula. Da engke lamun geus resep, kakara muncul dina dirina hayang diajar jeung hayang bisa. Percuma hayang bisa ogenan, lamun dina dirina eueuh ka resep mah. Kitu pokna Demang Ahdi ka Mah Eyet anu jadi pamajikanan. Ari Mah Eyet memeh nyarita teh ngarelet heula ka Oci anu keur ngabandungan sareng pisan. Nyai, mak moal maksa ieu mah susuganan we. Nyai teh aya ridho ti pangeran. Mak jeung bapa teh bisa makalangan deui dina bidang seni. Cik Mah Eyet teu kebat nyaritan, asa berat nyaritakeunana. Sok sieun Oci teh teu narima kana kahayang dirina. Nempo Mah Eyet ngahuleng, Oci surti pok nanya ka Mah Eyet anu geus dianggap indungna sorangan. Ma abdi moal baha, naon abdi pikahoyong ku ma abdi siap, nampi ku rasa sadar. Ngadenge Oci nyarita kitu plong, Mah Eyet jeung Demang Ahdi teh ngemplong hatena. Sabab kahayang jeung pamaksudanana pasti laksana. Najan kudu ngamimitian deui. Sok-sok mana caritakeun kadinya ka si Nyai. Ulah disumput-sumput. Cek Demang Ahdi bari jeung ngareret ka pamajikanana. Nyai, ieu mah sugan nya, sugan jeung sugan. Manusia mangan bisa ngarencana, da dasar manusia mah kabeh ogenan eueuh nu pinter. Estuning bisa teh ku karna biasa, pinter ku remen diajar. Kieu Nyai, mak jeung bapa hidap teh aya kahayang. Kitu cenah cek Mah Eyet bari ngareret ka Oci. Ari Oci pok nyarita.
Sumungun mah ku abdi dikupingkeun. Naon tah anu bade kumaha dikedalkeun teh? Kieu Nyai, kira-kirana Nyai teh daek lamun dijadikeun ronggeng. Gebeg asih teh kaciri ngagebeg. Harita ku Demang Ahdi jeung kumaha Eyet kaciri yen Ocih teh bangun anu reuwas ngadenge caritaan eta. Kunaon Nyai, bangun anu reuwas ngadenge emah hidap nyebut ronggeng? Pokna Demang Ahdi beri regot nginum cai kopi. Anu geus rada tiis da geus lila. Naon Pak abdi mana nguping nami ronggeng? Bujang-bujang terang. Kaditu kadieuna, komo ujug-ujug janten ronggeng. Naon ronggeng teh Pak? Kitu cek Ocih bari neuteup harita teh ka Mah Eyet bangun anu panasaran. Nyai ulah reuas pangna emak jeung bapak boga maksud Nyai hayang jadi ronggeng teh peda seni Sunda anu dipimaksud teh seni ibing ronggeng geus rada kenor ayeuna teh. Taku sabab kitu sugan jeung sugan we pedah Nyai mah budak awewe ngora kene. Lamun Nyai siap daek diajar pasti bisa. Da anu kieu mah ilmu anu kaciri asal daek we pokona mah latihan. Ari Ocih ngaregepkeun caritaan indung kukutna. Pok deui harita teh Ocih nyarita. Oh hiji budaya Sunda nya. Maksudna anu hampir punah kageser ku budaya-budaya anu sejen kitu maksudna. Tah, kitu Nyai. Bapak mah ngadukung pisan. Lamun Nyai sieuk boga niat hayang diajar kana seni ibing ronggeng. Sok ku emak jeung ku bapak rek diajarkeun, rek dilatih. Cenah di dieu eueuh nayagakeun. Ari keur diajar mah gampang. Anu penting urang teh apal wirahma jeung gerak tarikna heula. Kitu tah Nyai. Ocih harita teh ngaregepkeun sagala diucapkeun ku menjadi bapak angkatna. Pok deui Mah Eyet teh nuluykeun caritana. Kumaha tah Nyai kira-kirana ye? Pikeun jadi hiji ronggeng gunung anu nanjung. Mak yakin cukang lantara Nyai seni ibing teh bakal makalangan deui. Sumangga atuh mah abdi siap bade iraha ngawitan ngajarkeun anak ka abdi. Demi kalubangsungan seni anu aya di tatar Sunda. Mangga hayu babarengan urang memulai deui atuh anu kasebat ronggeng gunung. Ngadenge Ocih nyarita kitu, Demang Ahdi jeung Mah Eyet bungah pisan dina hatena. Pok Demang Ahdi teh nyarita bari jeung ngareret kana jadi pamajikanana. Alhamdulillah mana sing jadi cukang lantaran si Nyai teh. Sugan jeung sugan ku jalana si Nyai bisa jadi ronggeng kahareupna bisa panggih jeung kulawargana. Mugi we Gusti marengkeun jeung ngagampangkeun naon anu dipimaksud ku urang sarerea. Si Nyai teh sing bisa tereh panggih jeung anu dipikahayangna oge. Khususna manggihan nu jadi lanceuk jeung indungna. Mohon kitu pisan Pak abdi ogenan, mudah-mudahan ku jalana abdi tiasa ancrup dina bidang seni ieu. Jasa pendak sareng pun lanceuk, utamina sareng kulawargi abdi. Amin Nyai, amin. Kitu cenah cek Mah Eyet. Manehna ogenan bangun anu ngarasa bungah pisan. Tika rasa harita teh paguneman kasapi ku wancina magrib. Atuh sararea teh gancang ka tukang maksudna rek babersih pikeun ngalaksanakeun salat magrib berjamaah. Sanggis tiluanan beres ngalaksanakeun salat magrib. Brak ngarariung deui di hareupeun saung. Pok Ocih teh ngamimitian dina nya ka Demang Ahdi ngeunaan anu bakal diajarkeun ka manehanana. Kieu Nyai, naon sababna Bapak eureun tina makalangan ngagelar seni ibing ronggeng? Dina taun 1870-an, zaman teh geus robah. Ku datangna film-film. Mun ku zaman ayeuna mah meureun disebutna teh layar lebar. Atawa misbar, girimis bubar. Tah tidinya seni ibing ronggeng teh geus ampir teu dipikaresep. Nincak kana tahun 80-an, Bapak bingung teu manggih tungtung. Kudu kumaha jeung kudu ka mana neangan jeung dahar sapopoe oge hese. Terus deui ngadenge kariweuhan di mana mendi anu karampogan itu ieu.
ti harita bubuara aya anu mere sawah najan jauh ogenan ku bapa teh teu burung di jugjug najan agang ku bapa teh teu burung di gara nya alhamdulillah bapa teh bisa dahar jeung indung hida cenah itu boga munding eta ogenan anu boga nama anu mere sawah ieu keur maeukeur bapa teh teu boga turunan dulur boga hiji oge jauh geus lila oge teu panggih-panggih reg heula Demang Ahdi teh ngarandeg tulunyieun heula udud ari Oci ngagolehe dina lahunan Maeyet beri leungeun Oci teh pageuh nyekelan kana leungeun Maeyet bangun anu sono pisan jeung geget kanu jadi indung pulungna nya sanggeus kitu pok deui Demang Ahdi teh nuluykeun caritanana ari seni ronggeng teh loba gunana sabenerna mah Nyai lamun ditilik tina kagiatanana misalkan keur upacara adat terus deui kasenian eta teh baheulana makalangan oge dina zaman walana urang cokot we nu pentingna jeung kahirupan nu ayeuna oge mangpaatna jang balarea nya eta aya acara ngabungbang hiji acara nu ilaharna diayakeun lamun di lembur keur salamatan atawa sedekah hasil tatanen contona tas panen pare tas panen palawija jeung anu sajena nah geuning cenah kudu diayakeun ronggeng nya maksudna mah supaya eta pangeusi lembur teh ulah sarare sore-sore itung-itung ngajaga atawa ngaronda tina hasil panen anu mucekil tak kadinya anu digelarna eta seni ibing asal muasalna ti daerah Pakidulan anu ayeuna katelahna Kabupaten Pangandaran tidinya seni ibing teh tuluy nyebar ka unggal tempat nya geus pasti beda-beda ngaran beda tempat geus hiji kamungkinan beda deui ngaranna Oci hari teh ngaregepkeun sakumaha dicaritakeun ku nu jadi bapak pulungna can tunduh kitu Nyai isuk deui we atuh bisi tunduh loba keneh waktu ieu dahacan mak bujang-bujang aya pitunduheun ayeuna mah resep keneh ngupingkeun tah lalakon bapa cek Oci bari malikeun awakna anu ti tadi nangkarak teh ayeuna mah ngarengkol sabab karasa rada tiris awak teh tah ka mak tanyakeunana cara jeung ngaran ibing ronggeng mah da aya sababaraha ngaran teu asal ngibing wungkul Nyai tah eta mah bagian emak anu ngalatih jeung ngawarahna sok tanyakeun cara-cara jeung gerakanana naon wae anu kudu dimimitian engke lamun geus bisa tahap kahiji kakara jeung bapa nah kedah sareng bapa eta Nyai bubuka atawa gerakan keur mapag saebul hajat atawa panganten terus eta saudara teh disolendangkeun kana beheungna keun bae isuk deui lalakonna mah sakitu we heula Nyai mangga atuh abdi ti payun tos tunduh ye cek Oci harita teh terus asup ka jero saung anu maksudna marek sare kitu di Demang Ahdi harita teh beberes kurut ngopina saleosna Maeyet jeung Oci Demang Ahdi ogenan ngagoledag bari lalang harakan pikiranna kumalayang kanu bakal datang harita di luar bancet sawah di sarada pon kitu disuwike reang patemalan sakapeung kadenge anjing leuweung anu babaung meupeskeun simpena peuting kirawan cika janari leutik Demang Ahdi reup sare tibra kacaturkeun isukna reangna manuk di sarada dibarengan ku sinar panon poe anu nyorot pas ka saung anu dicicingan ku Demang Ahdi ari Oci jeung Maeyet keur araya ditampian keur kukumbah jeung gogosok karasa tiisna hawa pagunungan teu ngajadikeun hahalang pikeun maranehna bebersih atawa mandi isuk keneh komo harita teh Oci mah tepikeun ka ngeueum dina tampian hanjat Nyai hayu urang tuluy moyan gerege haneut mak mah geus beres ye ulah lila-lila dicai ieu parawan mah pamali kitu cenah cek Maeyet ngadenge Maeyet nyarita kitu korejat kalacat Oci teh langsung naik ka darat tiloba nyarita deui gek nagog dina batu moyan bangun anu enak bari pok Oci teh nyarita aduh seger mah haneut hareuy kieu ye moe teh kunaon Nyai jiga anu manggih kasieun bieu teh langsung hajat kana batu aya naon kitu eta mah
Bireh nyebatkeun parawan mah pamali. Lila ngeueum dina cai mah. Para laur abdi teh makana langsung luncat we naek kana batu. Oh, nya syukur atuh ari ngarti mah. Kitu cenah cek mah Eyet bari mesem. Ari bapak ka mana mah? Geuningan teh acan katingali ti anjing keneh. Paling ogenan keur nganterkeun munding nyai. Da kamari teh bebeja ka emak. Arek mulangkeun munding cenah kana bogana. Nah geuning dipulangkeun emak. Cik Oci nanya deui harita teh ka indung pulungna. Ari pagawean di sawah geus beres masuk dipulangkeun eta teh. Da nginjem anu batur. Bapak mangan saukur migawe sawah wungkul. Kitu cenah cek mah Eyet. Bari jung nangtung tuluy moekeun papakeanana. Sanggeus beres leos mae teh ka saung dituturkeun ku Oci. Sanggeus di saung teu lila teh. Torojol demang ahdi datang tas mulangkeun mundingna. Bari tuluy nyarita.